carita wayang nu jadi perlambang hirup manusia nu gelar di marcapada. Anu dipipindingan ku silip sinir dihalangan ku siloka sasmita kalayan dirimunan ku simul guareun zaman kiwari. Anu aya patula patalina sareng kawajiban manusia wireh manusia diwajibkeun tapakur tadakur sareng tasyakur. Margi ieu lalampahan pawayangan teh teu kirang sareng teu langkung nyaritakeun salah jeung bener adil jeung murka. Hasil nulis para wali anu direka ku para pujangga disusun kurja malinuhum. Silip sinir siloka sasmita jeung simul eta anu mininganana dugi ka disebat seni pawayangan adiluhung. Nyaritakeun kalangkang manusia kasarios di negara Amarta di wewengkon Madukara di pakampunganana kampung nyingkur sisi gunung hejo lemok dangdaunan rajegna tutuwuhan curcor cai nu harerang marga satwa di sarada manuk gede manuk leutik pas liwer. Tawis nagara subur makmur gemah ripah lo jinawi aman santosa kertala harja. Sepi paling towong rampok nu digawe simpe hate kaum buruhan teripuh karyawan samisarna. Watak wantos raja nagara raja adil pelamarta nyata Prabu Yudhistira. Sekeseler Barata nyata putrana Pandu Dewanata Swargi. Semandah putra pawana salaku sesepuh ieu pakampungan Tumaritis ngahajang ngahaturanan linggih astra jiga landawala Semar Yawinangun Semar Yawinangun Semar Kuncung Pakuning alam Semar Kuncung Danarul Siti bentar kang puputra kang Desa Kenagorowong hiji sepuh nu parantos kasipuh ku pangaweruh
nyaeta kakasih Ki Sabda Palon atanapi Semar Badranaya ngahaturanan linggih astra jingga dawala kiwari parantos aya di payunan Semar Badranaya ngantos kana dawuh Semar Badranaya kitu kaayaanana punirahangan di kakao daling lisan mekaten pengandikan ibu tageni syukur yang anaking jimat awaking astra jingga dawala anu payus di piagul kalayan dipireus ku dewek yap kaharep jang nampi nuhun kana pembage sepuh kalayan atuh unyuk sumangat tansah diajeng-ajeng ieu teh purwa bokap ngahaturanan linggih teh aya pikeun saeunaon ieu teh tansah diajeng-ajeng buya aya naon ieu teh kusimar jeung si sangkon nya tiasa riung mungpulung kieu ye syukur jang kieu dulu ucuk saperkara dewek teh sono cuh sami kaduana ti eta memang ieu teh aya hal-hal anu baris ditepikeun anu baris dipadungdengkeun ngeunaan hirupe jeung kahirupan urang sapopoe leres sumuhun Pak naon sabab da urang teh lain asli penduduk Tumaritis sanajan ngaku jelema penduduk di dieu kelemur di dieu padahal asli nama urang teh di akhirat asli nama dari urang Cikone boh ngaku urang Cikoneng bojong soang tetapi pakamulang ka asalna cirina naon ieu wujud dituntut ku waktu awak diala ku mangsa diri diciwitan wanci dina harti urang sararea kumelenang di alam dunya teh hiji waktu mah bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa maot pingaraneunana eta mah da parantos jadi katangtos ada tadina lebah dieu balik pe kana pokok yen urang salaku manusia anu hirup di alam dunya teh sabenerna mah ucu ngabogaan pancen tinu kagungan urang tinu merbeng alam naon pancen teh Pak pancen urang di dunya teh teu aya kajaba lamun nyokot kana katerangan yen pangeran moal pati-pati ngayakeun jin jeung manusia lian tipikeun ngabdi ka anjeunna salarasna pikeun ibadah ka anjeunna ari nu disebut ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh leres nya kantenan lintang ti urang teh kudu ngabuktikeun dina gawe ngabuktikeun dina amal sapopoe teh leres sabab aya nu leuwih halus tibatan dakwah naon amal anu bakal nepi mah eta
urang sararea cenah geuningan urang teh datang sorangan datang buligir balik buligir di boehan ge kudu hirup iwati urang teh mawa amal ka itu teh ya ngomong teh teu napak sia nama ke teu napak da umum ari umum mah beda deui jeung absolut nah dek ditentang umum lain nentang aing ngomongan sia cing lempeng ngomong teh urusan prinsip yang malak jitu munapuroda ngali gincing deuleu balik ka itu teh teu sanak teh keluarga teu mang teu alo teu solenang-solenang acan di boehan ge kudu hirup pake jeung mawa amal kos nu ongkos teu mawa naon-naon ha atuh rek ngomongna kudu kumaha ninggalkeun amal boh hade boh goreng diri itu mah akibat gitu. Kapan aya paribasana geuning gajah paeh maungna gading belangna maung kana gajahkeun cucu ngik sia mah aing ngomong hayang naon atuh lempengkeun kasih ieu mah ai kabatur nentang ai manehna awut-awutan. Heuh panglempengkeun. Kapan amal ma'ruf nahi mungkar teh di dieu. Sok atuh pangbenerkeun. Gajah teh ninggal. Gajah paeh ninggalkeun gadingna, maung paeh ninggalkeun belangna, manusa paeh ninggalkeun amal anu hade tak geuning. Kumaha bi teh? Kitu. Gajah. Cing, ceuk si laing. Ama anu goreng karena gajah gadingan maung belangna digadingkeun amal hade karena gajah maung geus era sia era ke siapa oman era Betak itu we cinek nama orang teh kudu ninggalkeun amal anu hade tah tingali we kana sejarah jumu moal bisa riung mumpulung kieu urang lamun napak tilas teh mah tanpa urang merdeka nyoreak alam katukang bisa nak muncul nak merdeka teh ieu teh tina amal-amal karuhun urang dina mangsa ngarebut kamerdekaan negara tina tangan jajahan kitu mangna bisa diumpul sirina tuh tingali tutunggul nu parentul nu tugur di luhur kubur tetenger nu hempak di taman pahlawan eta teh lain tutunggul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewos beja ka urang sararea nyaeta pikeun neluskeun bajuang dina alam merdeka ku cara karya anu terpuji ku cara karya anu nyata jadi realisasina tina ieu kamerdekaan teh urang sararea ge kudu bajuang sia ku amal-amal anu hade ulah loba saur tanpa bukur ulah loba carita tanpa nyata da anu penting dina zaman kiwari mah kanyataan ulah hirup ceuk urang kalere teh mah nepi ka jadi anggota NATO ngau jauh-jauh teu nyambung teu nyambung NATO mah da North Atlantic Treaty Organization Organisasi Pertahanan Atlantik Utara tah NATO dewek mah beda naon no action talk only hartina teh loba saur tanpa bukur loba carita tanpa nyata da anu penting mah kanyataan sedikit bicara banyak kerja tuh pok pek prak pok nu ngomong pek pikiran prak pigawe kakara boga ngaran tina naon tina karya
jadi gawe bener Pak. What is the meaning of name? Apa arti sebuah nama tanpa karya? Tuh mulai diperingati ulang tahun nya diperingati ulang tahun gerak ulang poe teu malah memperingati teh hura-hura teh taleler nya numawi kolot baheula nyieun simul geuningan dina ulang tahun kemerdekaan teh maka jeung aya main rebutan. Gua enak memeh main rebutan teh geus rebut wae, perebut kadudukan, perebut pangkat, perebut jabatan. Silih siku, silih jejeg geuning bari sabangsa teh. Aya tarik tambang nih. Padahal ku siniri kitu ge teh. Jeung aya aneh aya nama tibalik ujang. Tibalikna kumaha? Baheula mah karuhun urang Bajoang paeh poso nepi ka katangkep ku penjajah us kana obang dibui di jariji besi jelebur teh merdeka ai kaluar ti pangbuian teh pada ngangkat jadi pejabat tina dibui teh didasi baheula mah tah aya nama lain didasi heula tuluy dibui aya nama dasi ngamal tuluy di aya nama pejabat heula tuluy diobang ka ituna teh geus gara roblog ge bener Pak nya nah bet atuh geuning aneh we aneh ayeuna mah pan ai hutan teh pan aya menteri na menteri kahutanan agama aya menteri agama da baheula mah Pak leuweung teu dijaga da awet atuh ai saprak dijaga bet jadi beak aneh jadi loba pager makan tanaman mun cara motan baheula mah nya eta di dege-dege teh deui di departemen agama aya oknum anu ngakan duit dana umat abadi pan goblok kacida deui bari eta teh agama religius anu aya patula patalina jeung moral tapi aya pupuhna teu bermoral aya pupuhna teu bermoral nuhun panggih ayeuna hareupeun abdi dari dagor juga ngirungna abdi eta mah kagila-gila keding aneh abdi mana lain aneh su ieu teh hiji beja nanakeun ajab-ajab anu keuna ka ieu nagara teh kajadian anu keuna ka ieu nagara teh eta teh mangrupa ajab kitu tingali dina katerangan mun maneh nyukurkeun kana eta nikmat kami maka eta nikmat tamah deui ngan sabalikna lamun maneh teu nyukurkeun maneh bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget ujug nya tsunami mah kahuruan mah biji leutak mah banjir mah angin mah bener kamanan alah iya nya Pak dek nyalahkeun saha karengeng ku dedengan dek nyalahkeun saha nyabongan urang we jelema-jelemana teu ngagara rugu ai bongan mah bongan bangkong montong sok tutudinganan ai nu gablek dosa jelema ai nu dituding bangkong kumaha lamun bangkong demo ke bangkong teder ngayakeun sidang pleno di antarana belentuk bangkong korodok bangkong hejo bancet ngarariung teu ngeunah ku jelema aya nu ngaruksak jelema aya nu dingkeun ka bangkong duh di antarana bangkong oman bongan bangkong jang bongan bangkong kumaha bongan bangkong kacai teu dimandikeun bongan hirup pararohong pas ini teu dijadikeun bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong jeung ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati uluh nya heuh nya teh ai bangkong di kongkorong ai sinunuk henteu
tuh jauh-jauh nepi WK